Ban tuh ban. Ban anjing turun lah ban gitu ada mau euy. Tiba yang gitu. Dorong lah pak, ya. Mau pilihkan kia euy. Jual motor da sih dikeun motor nu aing. Cuma itu tuh orangnya Jangan kemarin eta kunaon eta? Jangan eta sepeda kunaon didorong. Apunten aya tukang tamal ban paling mana? Oh, kempes. Tukang tamal ban mah jauh kene aya ujang ti mana kitu ieu? Ti pada lebak kak. Jauh kenanya. Wah, iya mah lumayan euy. Saboda peutik aing euy duit teh. Tuh aku aing sepedana kitu. Oh, ti lebak. Oh, atuh geus we ku abdi soalna jauh kene deh. Oh, nya Udah mah katakan di dieu. Heeh. Karunya atuh dah. Udah lah di kalau di dia lah. Ayo lah, capek. Itu udah peutik bisa dijual sepeda. Nah, anjing. Agar mati kota. Akhirnya ini kan. Kabeneran, lebar duitnya. Kira tah. Si anjing, hampura euy. Aing butuh duit. Sabaraha. Aing ieu teh kumaha maneh lah sabaraha we. Aing butuh duit pisan da euy, upi duiteun. Siapa ngajual sepeda banyak kalau rempes. Atuh tinggal kompa da. Ieu mah da lain ditu ieu mah kompa. Aya ya tekan meuli urut jeung rokok mah. Oh, baik lah soalnya aing da duitnya keur meuli eta urut jeung rokok. Da Udah deui. kurang euy buku anak pamajikan di imah ge. Baik. Sok Atunya. we. Heeh daripada aing. Atuh ya. Hampura we nya. Udah Gitu Oh, nu nah. Sok atunya. Lumayan euy. Jualin ke Mang Edi. Aya mun ke rokok jeung udut. Kalau si Dimas tadu mun dijual payu 2,5. Meunang berhenti lu selopeun. Nah, dia milik. Jadi inget ka mantan. Cep, kadi. Naon? Kadi diuk sep Yuk, aya naon barudak? Diuk kadi dia orang ngobrol. Carageun? Cager lah. Alhamdulillah. Ka mana wae atuh ti kamari eueuh. Anjing asawa sepeda sampai Lumayan euy. asawa itu sepeda teh. Mande. Woi, naon? Aya perlu mande euy. Naon euy dak? Tadi teh si Dimas. Ka urang, kan urang kebenaran bae ti Bandung. Oh da. Oh, lumayan dibeli ku urang teh ieu ki. Urang teh da tadi teh yang balik modal we urang dijual ku urang teh ka si Dimas teh 2,5 dibeli lain dijual. Dibeli 2,5. Heeh. Mang Andi sugan wani 200 bae lah. Atuh tong 200 teh nego lah sawani teh euy sepeda teh. Sepeda bitu, baiklah soalnya nama kita sama gampang da boga kompresor. Bae 150 lah atuh. Bae lah itu rugi 100 ya bae lah. Udah menang beli tadi 2,5 ya bae lah. Ya atunya langsung bae 150 lah. Bukan dari rokok. Bae atuh sok. Oh, sok. Bae. Tido? Tido asli. Oh, sok. Nuhunnya. Nah, siap sok kasih manfaatnya barang. Amin, da nuhun. Sing barang aku. Iya mah bisa payu 700.000 dimodif heula. Modal saeutik lah. Lumayan euy. Siap. Teh itu sepeda Iban ku si Mang itu dicanak tapi teu aya deui. Baiklah didokeun sepeda mah bakeneh di tokona. Nya kan lah daek dipangbalikeun deui, pang ulin aya nama yuk. Ya,